Ye sing hade, masya Allah ngeri jasa di akhir zaman ini. Aduh, ampun. Urusan janin. Perzinahan lain bae di negeri-negeri kafir di Amerika, di Inggris, di Belanda, Jerman, Prancis lain. Di Indonesia nu mayoritas Islam. Urang lamun ningali penelitian medis, anak sekolah Yogyakarta 60% sudah tidak gadis lagi. Eta pada tahun 2000. Ketika diteliti pada tahun 2010 anyar keneh 70% sudah tidak gadis lagi. Mulai di SMP, SMA sampai kuliah. Urang yang serikeun Yogyakarta nyengserikan lantaran eta daerah pelajar istimewa Yogyakarta teh nu ti mana mendi datang ka dinya rek naon gitu ngaranna meraup pendidikan sebab di ditulah anu dianggap komplit mimiti PAUD TK datang ka SD datang ka universitas milih neuk jurusan naon bae Yogyakarta ieu DIE istimewa luain lalaga. Tapi ternyata pergaulan nggak seperti kos gitu. Seri kabeh. Barang diteliti di Tangerang, orang 70%. Wih, di pada baik. Masya Allah. Dikira orang mengkonon. Wih, mengkonon. Sarua. Hasil penelitian Tangerang ge sarua baik. Jadi sih gak ada kan sakolana orang Pasar Kemis, orang Gelam, diliwat Cilongok Bajan tanya nama terus Gembor, Doyo, belah di Sepatan, Mau, belah di Tuna Cikupa, terus belah Raja, belah di Tuna Curug, belah dieuna itu terus di Tuna Cipondo Gondong, belah dieuna itu terus Cengkareng Kalideres, eta kan teu jauh ti urang dinya, drek teliti baca ku urang di media 70% sudah tidak gadis lagi. Masya Allah. Kuari mah lamun boga anak sekolah SMA balik sekolah neng kade neng cek bapana kade naon bah kade kajero kamar kade coba buka celana sia coba buka duduk naon bah henteu aing neuleuh coba neuleuh rapet keneh henteu sia bobogan sia. Ih, abah sih naon sih? Entah aing mah deuk neuleuh deuk colok heula ku aing ya. Gusti Allah mah. Endeu kumaha teu kituna coba ayeuna. Lantaran pergaulan geus bebas, jana jeung babaturana geus buguh boncengan balik sekolah. Haju lamun belajar bersama teh naon ngaranna? Belajar bersama teh sapeting belajar bersama naon ngaranna aing mah dasar teu sarakola sia mah aing ada dengikeun dalena naon tah les les belajar kelompok dan lain sebagainya balik jam 1 balik jam 2 emang belajar encan camping ka ditu 3 poe 5 poe wah emang kumaha gitu cocodot jeung cocodot. Masya Allah karim. Nah iyalah encan jeung guruna deui emang guruna santri pan lain sarua aja guruna ge jurig aya nu kaluar budak sakola teh pan bebeja ka kula pindah cenah kiai sakolana emang ganggu ku guruna bae cenah mana bisa kitu guruna aya ngeun jasong hampir-hampiran bae kamari geus tumpakan cenah ku guruna. Ya Allah, udah pindah. Emang aing teh nyaho, aing nyaho. Sebab lah laporan kabeh ka aing. Jelema setan jurig laporan. Nyaho jasa. Aduh, ya Allah. Aya nu kieu. Guruna teh guru mana? Kieu ge wauh kan, atuh lain wauh deui tah mah. Heuh eta. Masya Allah. Jak kopehna mah mancrit teh. Dah, tu kopeh tinggal kopeh ya. Eta kos gitu. Allah geus teu bareres. Ieu carita seputar pergaulan bebas teman-teman. Lamun menurut penelitian medis seperti eta wajar. Komo
di luar eta keur carita pendidikan kuari eta si Mbak antar kontrakan waduh tamang geus hese nyaritakeunana pokona bae geus aduh antar kontrakan aduh Masya Allah mun dicaritakeun manya baroga salaki penggeus puguh nu rangda nu gadis jatuh geus kos kitu hese nyaritakeunana sangkilang deket ge jeung kolotnyana aya kasieun maling-maling komo ieu mah ti Jawa Tengah ti Jawa Timur ti seberang datang ka dieu Masya Allah karim jauh ti indung jauh ti bapa pendidikan agama eueuh kebutuhan loba jasa birahi naik atuh da kumaha deui aduh ya Allah ya Rabb aya anu saya mazal dibayarin kontrakan aja sakeuna teh udah badan saya gratis ambo budak kata bobogaan apem di ojol jeung kontrakan kau mau dek balik mata bangsa dek puasa dek lebaran gitu ya Allah ya Rabbi. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak? Saya aslinya Seberang. Ini tinggal di mana saya ngontrak di mana di Anu. Mau pulang Mbak. Saya mau pulang atau enggaknya mau enggak jadi masalah. Tapi ini saya harus bayar kontrakan. 6 bulan belum dibayar. Tolong cariin Pak Kiai siapa yang mau sama saya. Yang penting saya mau bayarin kontrakan aja lah. Maksudnya gimana? Ya memang nggak paham sih Kiai itu. Sial nanya deh ke aing. Aing paham sebenarnya mah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Rombongan nu kos itu teh loba rombongan. Tah ieulah jadi lain lalagaan perzinahan. Gusti Allah. Eta satu sisi perzinahanana, sisi lain ieu nu hamil teu meunang disingsieunan teu meunang dirusak hahamilanana baik disingsieunan ku ucap sehingga keluar anak maupun ku pagawean dianiaya digebuk disiksa sehingga keluar atau ditahan teu dibere dahar teu dibere nginum sehingga orokna keluar atau melalui obat sehingga orokna keluar dalam keadaan paeh ieu tanggung jawab di dunia na kudu bayar mun di dunia henteu bayar di akhirat mentak lain lalagaan geus sababaraha bidan ahli kandungan dokter ahli kandungan lain lalagaan lillahi ta'ala ya nyana datang ka kula kabelah dieuna dibere nu salakina boga panyakitna hese di obatan seorang bidan kaliber nutatadina boga kalakuan seperti kitu jatuhna kuari ka salakina teu bisa diobatan panyakitna aneh aya anu menimpa ka dirina sorangan aya nu dibere puyeng bae ka kolotnakeun teh teu puguh rarasaan lain hiji lain dua bidan nu datang ka kaula seperti kitu kaayaanana nu salakina anu dirina boga panyakit nu sulit ditangani aya anu puyeng teu puguh rarasaan pokona mah ku kalakuannya nata tadina menganiaya batur engke ge bakal balik penganiayaan tersebut ka dirina sorangan nah ieu kakarak urusan di dunia anu langsung ti Gusti Allah tetapi tetep bae mun can dilaksanakeun aturan syariatna engke di akhirat bakal diselesaikeun naon hartina di dunia nyana kuari boga mobil mewah boga imah gedung boga tanah hektaran ku batur atuh dihormati karena aya kitu derajatna tetapi hasil menang nyingsieun hasil menang nipu hasil menang kos kitu dibalik derajatnya na secara mata zahir ternyata orang aya kahinaan nu bakal katembong ke di hareupeun Allah Subhanahu wa taala ketika disidang ke wih itu mah bidan onah ayo bidan onah ngaranna aya dukun onah ieu mah bidan di sidangnya nah olah itu kuari nu baheula
hebat jasa eta bidan teh olah disnanya bakal ka neraka barang dideuleu orenganan nyingsieunan batur penganiaya batur dan lain sebagainya terhadap bayi. Nah ulah asal duit baik wari yang meuli mobil meuli imah meuli tanah tetapi kalakuannya awas di akhirat. Masya Allah karena di Indonesia lain negara Islam aman-aman baik tapi engke di akhirat filjanin gurutun dina urusan diat orok nu aya di jero beuteung wajib kudu mayar guru seorang abid atau hamba inin pasolam maitan lamun keluar si janin si orok dalam kayan paeh bijinayatin ku sebab penganiayaan pihayatiha dina hirup indung au mautiha atawa indung nage paeh sarua ku sebab dicak-cak di dalak aih janana ge teu kuat paeh nya anakna paeh nya indungna paeh akibat disingsieunan ieu ge bermasalah dua berarti atau disiksa makna anakna atau diantep tadi diberi dahar indungna paeh anakna ge paeh atau obat indungna mabok obat anakna ge mabok obat paeh sarua bermasalah. Wa kadza in zahara bilan pisalin pil asohi kitu kene sarua bae dina pada wajib kudu bayar gurohna yakni seorang hamba ketika orok kaluar ngan kaluarna sebahagian doang bilan pisolin encan pisah orok kakara kaluar doang sabeuheung doang geus kanyahoan orok teh paeh akibat tina penganiayaan seorang akibat tina penganiayaan suami akibat penganiayaan dokter akibat penganiayaan tersebut encan kaluar kabeh kakarak sapotong doang geus nyatakeun paeh il asoh ieu ge sarua bae tanggung jawab wa ila fala lamun memang pasana si jelema teh teu masum indal jinayah andai kata orok anu dianiayana indungna kafir harobiyah lain masum ieu mah kafir dianiaya melalui penganiayaan nu tadi paeh anakna ala syai'afi teu wajibna naon teu kakuduan kukuba jadi iman nu berbahaya ge ngarusak orok nu indungna muslimah hurriyah merdeka tur muslim ai kitu mah kaluar timbul ti kafir harobi teu masalah hayan wa baqiya zamanan bila alamin hayan wallahu a'lam. Ye sing hade, masya Allah ngeri jasa di akhir zaman ini. Aduh ampun, urusan janin. Perzinahan lain bae di negeri-negeri kafir di Amerika, di Inggris, di Belanda, Jerman, Prancis lain. Di Indonesia nu mayoritas Islam. Urang lamun ningali penelitian medis anak sekolah Yogyakarta 60% sudah tidak gadis lagi. Eta pada tahun 2000. Ketika diteliti pada tahun 2010 anyar keneh 70% sudah tidak gadis lagi. Mulai di SMP, SMA sampai kuliah. Orang yang serikeun Yogyakarta nyengserikeun lantaran eta teh daerah pelajar istimewa Yogyakarta teh nu ti mana mendi datang ka dinya rek naon gitu ngaranna merauk pendidikan sebab di ditulah anu dianggap komplit mimiti PAUD TK datang ka SD datang ka universitas milih neuk jurusan naon bae Yogyakarta ieu DIE istimewa
istimewa luain lalaga tapi ternyata pergaulan nggak seperti kos gitu seri kabeh barang diteliti di Tangerang orang 70% wih di pada baik Masya Allah dikira orang mengkonon mengkonon sarua hasil penelitian Tangerang ge sarua bae jadi sih gak ada kan nu sakolana urang Pasar Kemis urang Gelam diliwat Cilongok Bajan teh nama terus Gembor Doyo belah ditu Sepatan mau belah ditu na Cikupa terus belah Raja belah ditu na Curug kaditu kebelah dieuna teu terus ka ditu na Cipondoh Gondong kebelah dieuna teu terus Cengkareng Kalideres eta kan teu jauh ti urang dinya drek teliti baca ku urang di media 70% sudah tidak gadis lagi Masya Allah kuari mah lamun boga anak sakola SMA balik sakola neng kade neng cek bapana kade naon bah kade kajero kamar kade coba buka celana sia coba buka duduk naon bah henteu aing neuleuh coba neuleuh rapet keneh henteu sia bobogan sia ih abah sih naon sih henteu aing mah deuk neuleuh deuk colok heula ku aing ge Gusti Allah mah ndeu kumaha henteu kituna coba ayeuna lantaran pergaulan geus bebas jana jeung babaturana geus buguh boncengan balik sakola aju lamun belajar bersama teh naon ngaranna belajar bersama teh sapeuting belajar bersama naon ngaranna aing mah dasar teu sarakola sia mah aing ngadadengikeun helena naon tah les les belajar kelompok dan lain sebagainya balik jam 1 balik jam 2 emang belajar encan camping ka ditu 3 poe 5 poe wah emang kumaha gitu cocodot jeung cocodot Masya Allah karim nah iyalah encan jeung guruna deui emang guruna santri pan lain sarua aja guruna ge jurig aya nu kaluar budak sakola teh pan bebeja ka kula pindah cenah kiai sakola emang ganggu ku guruna bae cenah memang bisa kitu guruna aya ngeun jasa hampir-hampiran bae kamari geus tumpakan cenah ku guruna ya Allah pindah emang aing teh nyaho aing nyaho sebab laporan kabeh ka aing jelema setan jurig laporan nyaho jasa aduh ya Allah aya nu kieu guruna teh guru nu mana kieu ge wauh kan atuh lain wauh deui tah mah eta Masya Allah jak kopehna mah mancrit teh dah tu kopeh tinggal kopeh ya eta kos kitu Allah geus teu bareres ieu keur carita seputar pergaulan bebas nu mantak lamun menurut penelitian medis seperti eta wajar komo di luar eta keur carita pendidikan kuari eta si mbak antar kontrakan waduh tamang geus teh hese nyaritakeunana pokona bae geus aduh antar kontrakan aduh Masya Allah mun dicaritakeun manya baroga salaki pan geus puguh nurangda nu gadis ge atuh geus kos kitu hese nyaritakeunana sangkilang deket ge jeung kolotnyana aya kasieun maling-maling komo ieu mah ti Jawa Tengah ti Jawa Timur ti seberang datang ka dieu Masya Allah karim jauh ti indung jauh ti bapa pendidikan agama eueuh kebutuhan loba jasa birahi naik atuh da kumaha deui aduh ya Allah ya Rabb aya anu saya mazal dibayarin kontrakan aja sakena teh udah badan saya gratis ambo